Ya, mana? Sekolah. Neng, sekolah, Neng. Keranjang. Kenaon? Terus sekolah kenaon? Hah? Bebas kumaha? Hah? Nari. Eksamen di mana sekolahna? Di mana? Oh, itu di Kalindung. Nah, seperti biasa, memang YP akan aprak-aprakan lagi ya, sahabat ya. Aduh. Nah, di sini ada 2 rumah ini tuh ya, sahabat ya. Alah, teh. Menuju nyapu. Aduh. Ya teh kemararana teh raya teh. Hah? Terus ari ieu kebon saya nya. Aduh, mata. Teh. Iya nu di luar kebon saya. Oh, komar. Saha? Oh, komar. Sanes wong teu sanes. Oh, komar mana? Oh, itu pada itu. Oh, wah. Paling itu teh nu mung barentus sanes. Oh. Ini dia sahabat ya. Tuh. Di sini teh rumahnya ada 2 ya. Tuh. Terus nit-nitan teh. Teh makanya. Di sini isi kebun sawahnya. Tidak ditanamin padi, sahabat. Tapi alhamdulillah warga di sini memanfaatkan lahannya untuk berkebun seperti yang ada di sana, sahabat ya. Ini dia pemukiman warga yang ada di sini, sahabat. Cuman sayangnya warganya di sini tuh udah pada keluar. Oh, di sini ada musola ini tuh ya. Masjid ini tuh, sahabat ya. Kan kemana ini? Amengan. Ini amengan. Untuk ke kebon. Karena rebonan wae geuningannya enak nama di dieu teh ya. Aduh. Usaha kagungan mangtus. Hah? Kagungan mangtus. Mohon. Mohon. Ngebon wae mangtus mah nya. Aduh. Oh. Di paling mana Bu Mesinung teh? Oh, ya. Oh, eta nya. Oh. Emut keneh teh ka abdi. Teh emut. Teh nya, elap deui meureunnan. Mohon kantos Bu. Tuh. Jang, kunaon teh sekolah? Hah? Sekeluarlin. Encan. Kunaon? Nung. Nuju naon? Biasa ya, dimasak. Nuju masak. Aduh, nuju. Kita beri ka dieu. Lapar ya teh. Aduh. Kunaon teh sekolah? Ih, bebas. Hah? Bebas. Oh, terus THB-nya? Oh, gitu. Nah, kalau di pisahan ya emang seperti ini, sahabat ya. Tuh. Selalu yang dimana kita suka menemukan kamar mandi yang ada di luar, sahabat ya. Ini dia tuh, sahabat.
Di bawahnya ada ikannya, ya. Di sana juga ada si Abah ya tuh. Bah, nuju naon bah? Ah, saya kan dia. Di pulungan. Make besi lulut. Make besi lulut kira. Memari make besi lulut. Aduh, mohon ya. Tenah damang. Mohon. Wah, tuh seorang kan yang nyetul. Itu dihadapkan kayak Allah, Robi itu nya, kan kita itu di pulungan. Wah, itu di pulungan kumahanya. Ngasalit-aliteun. Tuh, sahabat ya. Ini teh pohon cengkeh, sahabat ya. Ban untuk rokok ini, sahabat ya. Ya nu abah kena ieu teh, Bah. Mana? Ieu. Mun ieu katong eta mah. Oh, terus diborongkeun teh, Can. Ujang abah euy nya eta meseran ieu mah. Ieu Oh, meseran. Ieu mah palih dieu akadan ieu teh. Mohon. Ieu mah anu palih dieu cekat ieu bumi nu ieu. Oh. Nyewa. Ieu mah anu abah pribadi. Oh iya kan itu teh. Sabaraha tangkal, Bah, ieu, Pak? Eta teh anu akadan ti wajana kadu desa sabaraha 30 genep tangkal. 30 genep. Waduh, lumayan ya. Waduh disuruh cekat Manti Eris. Ini di mana? Cekat Manti Eris Di mana? Oh, di Galumpit. Nu Abah deh. Muhun ti jenat Iya, Nah. sistem ngegade atau kumaha? di Galumpit mah muhun tati lain ti murangkal jenat murangkal Mang Endang ngagade. Oh, Tanggal kamu teh aya dia nu nikah sabaraha tanggal murangkalihna keneh Mang Hendar. heeh. Basal pantangkal gitu. Heeh. Aduh 16 tangkal meureun di Galumpit. Oh, alhamdulillah dengan eta. Mudah-mudahan panenang teh hasil banyak. Waduh. Ya hari ieu tangkal sabaraha tahun ya, Pak? Iya. 5 tahun. Karena 4 kali mah. 4 kali mah langsung buahannya. Sabaraha kali buahannya? Ya teh namanya diajar. Oh, ayeuna. Oh, namanya diajar kamari mah teh. Alhamdulillah. Namun apa mah eta toh. Wah, eta mah tos lamin eta mah. Lumayan lah gitu rada labi. Oh, 4 kali mah tos meuli buahannya. Tos 4 kali mah ayeuna. Ngan ai kamari-kamarina mah sok abah nuju jag-jag keneh sameme di lemah. Mohon. Sok dibobokor brag ku tai domba gitu. Oh, organik lah kitunya. Sae. Alhamdulillah jangan dengan di atas. Nah, Tuh. ada di kampung mah geuning aya teh kadu pacabahkan pakasaban anu sanes daripada urang kaitu ka dieu teu pada. Jadi cenah mah abah teh sok nangkulak oge meureun kitu nya. Hanya keur kaperangan aya acisna maset. Kamari kita pani ditu di ieu Cimangis. Cimangis itu Kulon. Cidaton. Cidaton. Di Pak RT. Meseran di ditu gedenya. Itu mah kenging meser ulah. Oh. Di Pak RT Parman. Mohon. Itu kadu salapan tangkal. Oh, salapan tangkal di ditu gedenya. Wah, seueur geuningan alhamdulillah. Nyari di kumpul-kumpul mahnya. Engke di tanah sabaraha teh? Digaringkeun tanah kumaha? Upami digaringkeun upami ayeuna mah kitu anu atos. Mohon. Kamari kapan abah masuknya anakna ka palabuhan. Oh, ka palabuhan dikirim teh ditu nya. Teh kamari teh di Aep. Aep nu di ieu di dieu Cilubang. Cilubang. Ai tos kitu-kitu. Saur di palabuhan teh. Tapi Aep oge cenah kasih cenah lebat barangan mah langsung ke cenah. Adieu cenah nya. Alhamdulillah kamari teh. 12 garing teh. Oh, 120. Nuhun ayeuna mah duh kada kantos ayeuna mah janten teh acan prah panen. Mohon ya. Iya mah ada meureun panen lagi panen sama eta ayeuna namanya. Bisa disebutkeun meureunan bahan buah pangasuh meureun. Buah pangasuh. Mohon. Jadi di pulungan teh ada mal teh aya teh nya be. Memaatkeun eta nya anu diharanap. Tapi kan lumayan tuh dengan enta sakitu ya. Ngagepor be data aya. Lamun aya nu ngical kayu ka Abah sok dipeser oge gitu. Nya upami kinten-kinten ka hartos dipeser. Oh, peser. Abah mah kitu. Mohon. Mil kata mah hoyong awis. Milarian we. Oh, ini teh lakan itu kepala buan. Abah. Apaan abah mah aya duren. Oh, duren. Duren duda keren lain. Buah. Buah.
Karena duren oge ongko merenya. Ngan kamar itu duren teh aya tos Oh. Ayeuna musim ayeuna cengkeh ieu, kana cengkeh kitu nya. Heeh. Pan ai jantan di kampung Majang da jalmi teu gaduh sapertoskeun abah mah. Teu gaduh pacabakan mah kumaha kitu ai berang dahar mah ngarokok ngopi. Kudunya. Gitu. Ari sok kana ieu, sok teh kana jahe kali itu. Osok. Oh. Ai abah mah. Jahe lajanya. Pokokna mah duka kumahanya sanes istilahna abah panas barang. Mohon. Tapi abah mah sesuatu pada malam. Mohon. Penasaran eta. Oh, saya bah. Gitu. Ngan ku abah janten kieu. Kana anu aya sapertoskeun kana tani. Mohon. Mana abah tos usia tos sepuh. Oh, sia lanjut kitu nya. Mulikeun macul da teu aya ieu kana naon supaya abah gitu. Berjalan bisa samemeh abah mau teh bisa berangkat. Pada abah mah sesuatu pada malam pada tina jahe, tina laja, tina sampo. Dibabad. Tina cau terus abah mah gitu. Penting nama halal. Tah kitu penting mah halal lah kitu nya. Jeung urang mampu di ngagaweana urang tah gitu. Ai kitu mah da ayeuna sapertos kana cengke pan aya abah mah da jarang-jarang dejin tos sepuh kitu. Kadang-kadang pan mulikeun ayeuna pertoskeun kana jahe. Karena bonteng tuh ka enjing teh panen bonteng abah teh. Oh, di mana bonteng di mana? Eta sisi jalan. Oh, di tong eta di dinya. Sisi jalan pisan di kebon kacang kebon. Oh, eta teh sanes mangtus sanesnya. Tuntun mangtus mah ieu cabe. Oh, cabe. Cabe anu mangtus mah cabe. Mangtus mah ayeuna mah aya di palih dieu mah duka di palih Sukabukti mah. Oh, itu kalebak itu. Kalebak mah teu melak bonteng, melakna cabe. Kadang katos kamarina pan janten caina gitu kanggo nyiram. Oh, anya kamari tersendat. Ari abah mah itu tina alor, gaduh alor disedot we ku desa. Oh, ku desa. Kamari mah sabaraha wengi jangkeng. Oh, ku desa tuh. Upami teu lepat mah genep kali nyiram pokokna. Genep kali nyiram berarti kalau kali nyedot meureunna. Nya. Waduh. Genep pakai solar oge. Pokona mah sabar hampir genep liter. Apan teu kiatan dina langsam. Oh. Anton si desa teh di gas. Aduh aing mah bol guys. Asal pitulung Allah geuning berejak we aya. Alhamdulillah aya hujan gedeannya ya. Kamari teh ngajendang geuning 4 kintal kamari teh. Oh mohon. Bonteng teh. Bonteng. Sabaraha na pang bonteng? Ayeuna mah geuningan nuju teuas. Sabaraha 15? Ieu teh abah ge di jalan pisan, si jalan we di dinya kenging ngarungan. Genep 5. Oh, genep 1.500. 1.500. Oh. Upami kacang panjang. Amun di ka kota sabaraha dikirim ka kota? Aduh kadeung teu apal ai abah mah kana ka hari itu mah sok dileper-leper dia kadang-kadang lah kitu nya. Kadang-kadang ka Bos Entus, ka Muhayat, ka Haji Muhayat. Ka Haji Muhayat. Aya abah mah pancen tentara namut Acis Batur, tara namut Acis Batur teh Acis Bos lah istilahna. Kartos gitu. Pupuk aku. Jadi barang teh kudu kadinya gitu. Janten ai upami namut di Bos, misalkan abah namut di Ujang. Cisani ku Ujang cek abah teh kanggo mesel pupuk mesel gitu. Janten kita pangaos teh didamel ku Ujang. Pasti. Gitu. Kartos. Janten barang teh ka Ujang we gitu. Eta upam kitu pan sok kadang-kadang nya. Oh ya, naik kudu kadinya barang teh panjol anu sanes. Yo cenah langkungan ai dipasikeun. Kumaha? Ujang pangginten ka uang. Iya tuh. Mentak uang mah daripada pitarios. Lebih baik modal pribadi saja. Gitu. Bubuh ka mana-mana oge urang bebas nanya. Gitu, jantan bebas layar. Alah, alhamdulillah gitu mah. Ya. Jadi ini bisa dijadikan inspirasi juga ini teh buat penonton Jampang Pelosok ya. Ketika kita masih muda, manfaatkanlah tenaga sebisa mungkin lah gitu intinya namanya. Cek tadi abah sana tuh ketika terus lanjut tuh si Amal ngeseuh tenagaan cenah nafsu gede tenaga mah padutik cenahnya melek kohoyong we ai atuh sebut sapertoskan abah mah kohoyong upami kohoyong mah benar mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat ya. Kalau misalkan sahabat yang masuk punya lahan bisa dimanfaatkan seperti ditanemin sama pohon cengkeh gini sahabat ya. Alhamdulillah. Ini bermanfaat juga buat sahabat Jongpos yang berada di sana. Ini pemasok perokok itu sahabat. Kalau tidak ada cengkeh, mau bisa ngarokok mual itu.
Aduh, hatur nuhun banyak. Sami-sami. Informasi mohon punten diwagel ku abdi. Ya Allah. Ieu teh kanggo dokumentasi abdi ieu teh. Mohon teu sawios. Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, capek. Nu manganya.